Tiba-tiba hayang kagogodoh lauk asin kadoang anu nyiram bae. Nah, jadi caritananya barudak baheula mah ieu gogodoh lauk asin geus biasa tapi kuari mah jarang. Gara-gara ondangan terus tiba-tiba nabung ku sangu aya gogodoh lauk asin atuh geus jadina wedaknya hayang teh kagogodoh lauk asin jan teu seubeuh pan pamere mah nyahju ieu hayang nyieun supaya loba. Tah di dieu ge hayang nyieunna ku tipung rosben atuh heuh supaya kriuk-kriuk doang rampeyek bae teh soalna ieu moal sakalieun jajeng dahareun engke dikana topleskeun beh haju aya hayang pan tinggal ngadahar. Tah asinna make 2 bungkus ieu sakieu 5.000 wanita teu dak ieu asin 5.000 sakieu cik aing mah loba ieu. Teu poho ieu asinna dikumbah heula atuh heuh ja bisi pangset dak ngaranna ge nya lauk asin haju mah aya dikumbah mah pan pangaruh bae soalna ieu si tipungna ku aing geus dipakean Royco sagala langsung bae ieu digalo-galo. Lanjut manaskeun si minyakna heueuh dak aing makena ge ieu minyak curah bae atuh goreng lauk asin ieu nya udah endah teuing minyakna jabangka teh ya. Teu keuna neuleuh kapan anu kieu-kieu pake kahayang. Sabari nungguan garing di dieu ge lanjut aing deuk ngagoreng sosis heula atuh heuh dak nyaja anak aing mah pan moal kudu daek tah maka gogodoh lauk asin hayangna ieu bae kanu kieu budak leutik mah. Atuh heuh jalamun henteu jeung nu kieu kapanan moal kudu daek dahar ai ieu mah jeung nu kieu atuh heuh daekeun teh dak nya. Sosis geus beres lanjut di dieu ge tah dak ieu geus garing gogodoh asinna atuh heuh pan geus kieu mah tinggal dingkeun bina toples beuh pokona mah ngeunah.